tohonan kumarana kabeh laksanakeun kumaraneh kabeh bil ukudi kana sapirang-pirang perjanjian anu dikukuhkeun perjanjian di antara urang jeung Gusti Allah baheula di alam arwah laksanakeun da urang teh baheula janji ka Gusti Allah setelah ku Gusti Allah ditanya alastu bi rabbikum lain kakaula pangeran anjeun qalu bala sumuhun Gusti teh pangeran tidinya teh gayakeun perjanjian abdi teh percaya Gusti teh pangeran anu ngadamel langit bumi termasuk abdi bade nuturkeun sakumaha parentah Gusti bage ngajauhan larangan Gusti janji baheula urang teh geus janji dipayuneun Gusti baheula tinggal ngalaksanakeun anak kuari. Ketika urang kuari teu salat berarti urang jalir tina janji. Ketika urang teu ngajauhan larangan anak berarti urang jalir tina janji. Asal jalir tina janji urang jeung Gusti Allah cak Allah awas ya. Awas ya baheula geus janji ngaku pangeran kai. Komo tama Kristen mah budak kafir nu baheula qalu bala tapi kuari nyana jadi kafir beleumeun Gusti Allah. Urang mah alhamdulillah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman tinggal urang ngalaksanakeun perjanjian urang jeung Gusti Allah cak Allah salat tinggal urang ngalaksanakeun puasa Ramadan laksanakeun haji di mana geus nyesop laksanakeun mun mampu zakat lamun geus nyesop laksanakeun mabok jauhan zina jauhan kredit iya Gusti aufu bil uqud Gusti ieu di majelis ieu nyaho 1000 nyaho 2000 nyaho 5000 nyaho 10000 lamun didata ulah ngabohong coba siang ngeridit ente ka dieu siang kakatuhu siang ngeridit ente kenca ngeridit kenca asal roban ka kenca kenca eta ieu singa de aufu bil uqud hanas teh sabaraha meuli motor teh sakadar gujag-gijig motor can anggeus paeh urang ka ditu dibeuleum naudzubillah min zalik naon hartina urang boga motor nang ngeridit di akhirat dibeuleum sudi-sudi teuing masyaallah tapi tetep bae jabata hate teh kalimpu dan poek anu luar biasa isin aing mun teu ngridit teu boga motor ku babaturan isin aing ku tatangga isin aing ku pamajikan isin aing ku atasan tak eta teh isin ka makhluk ka manusia tapi ka Gusti Allah teu sieun geus tinggal beuleumeun Allah aufu bil uqud sing hade perjanjian urang jeung Gusti Allah laksanakeun mulai bersihan diri urang musyawarah haji jeung nu di imah mama orang kota mah mama orang cukup mah mana ade kobo orang kolon mah kade dia pohara tau pakai dia mah atuh pan kadi itu deket ka Cibeo tau mah atuh rawayan dia pan bahasana kade mah aya naon aduh ieu nya urang ngaji sieun amat nyamun gitu ngaji naon memang di Cirongok ngaji eta aufu bil uqud cenah urang kudu janji-janji Allah ditohonan nu perintahna laksanakeun atuh laranganna jauhan emang urang naon ieu motor kreditan dah batur mah ngredit mobil gitu karak motor bage puyangeun geus urang ngaji gitu masyaallah mulai itu tinggal nya we ngalamun ngarokok deui aing si kubang ieu sih sementara ka agama geus rada meureun kakucuran ku sinar Gusti Allah aing ngobrol jeung pamajikan eta kos kitu nyandung bae kitu aing ya lain ngeberesan masalah nambah masalah tah ieu tah kadang-kadang urangna mah sadar pamajikan hese jasa aya anu geus rada lumayan barang ngaji bae ka Cilongok teh lah bener dipikir-pikir mah cenah eta artina boga TV ngomong ka pamajikanna
Neng kurang urang ulah boga TV bae lah. Oh jual cek kana ulah boga TV. Beneran bener. Detik teuing tah mah. Lalaki mah loba ieu nu geus salaladar ieu. Lalaki mah ngan bikang hararese jasa. Bikang hararese jasa. Henteu kieu teh ye cak pamajikan teh kalah ulah dedesekan teuing atuh ja urang hirup moal kabel ieu saaya-ayana bae heulana atuh aya kabeuli mah kabel beuli motor aya uteup kabeuli mah ulah maksakeun lah. Tah eta tiis tah kos kitu teh tiis tah. Tiis asana ka urang teh aduh neng sia mah sorga sia mah teh. Teu kitu palu di imah urang mah lain kos kitu. Batur ganti deui. Urang mah eta kena kempes deui. Pan eta hak bae urang teh. Kanjut teh wedek geus. Mun geus dikitukeun ku pamajikan teh masyaallah. Ya Allah ya Rabbi, ta eta tah gara-gara namanya nu nyundutan namanya. Kos kitu tah. Kan dibawa panjikan ka di ngaji. Kadenge takutnya. Ngeceknya moal ngaji. Sanu nitah ini. Kita henteu ka sia ngaji. Tak tak kos gitu aduh masyaallah. Tapi lamun pamajikan orang cara tadi mah kitu kalah atuh geus urang ieu ngawarung geus alhamdulillah. Dahar ja aya sakieu mah atuh urang ka warung untung teh geus aya geus lah tah ulah patit teh eke bae urang nungguan boga milik. Lamun boga bilik boro-boro motor atuh meuli ge atuh teu naon mobil ge ngan lamun geus aya ulah sok kredit atuh urang ge tentrem hirup asana sabulan lintuh teh salaki lintuh atuh ieu mah beuki kuru salaki teh ngagang gayeung bae diperiksa ka dokter cek dokter enggak ada penyakitnya atuh moal aya tah bae penyakitna tah mah saanggel penyakit teh saanggel tah mah moal beres kajeun kuku mah ge boga pamajikan kos kitu mah geus cek ulah tinggalkeun neangan deui rapih pamajikanana geus cenah geus aya anak 3 bikeun kanyana aduh pandai teh serba salah urang deuk geussan aya anak kan anak mah tetep anak urang aya teu geussan pan ieu pamajikan kos kitu tan mentak lalauna dinasehatan ku salaki moal bisa mana pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana pamajikan oh hiji-hiji acan pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana moal aya nu mantak ge kudu dibawa ngaji urang tah keuna ku kiai nasehatna jeung ulah disinggung ke datang ka imana kadenge tah kiai ngomong gitu panaseun nyana panaseun ulah teukeun bae ulah sak dimarudahkeun ku urang ulah hese bae pokona we mah atuh lamun urang kikituan teh tah cak aya ge kadenge kan ku sia tah eta nyana hajung bae mingpiung bae geus ka ditu bisa balik nyana ulah antepkeun ke inget ka Imam Ghazali bae sakali 2 kali 3 kali terus kayak kebal-kebal mah janyana ge sarua atuh manusia jeung aya imanan kayak kebal-kebal mah sadar ku urang teh naon kitu ngaranna di arah sadarna bae coba awewe lamun teu salat ya pamajikan teu salat neng salat heula atuh kakak geus jam atuh kakak mah endeuh berarti heula bae segala bingung amat sih eta nembalan henteu kieu teh atuh bareng atuh salat aja kakak ka masjid teu kula mah ka dieu mandi dijebur ge henteu ge salakina balik teh ngana kieu keneh we dihareupeun TV geus salat tancang gandeng amat sih kos karar itu sanajan aing teu nyaho ge kos kitu we pokona malah masyaallah eungap eta salakina eungap ya Allah ya Rabbi nah ye mendak nu encan boga pamajikan hati-hati milih pamajikan kajeun teuing geulis asal soleh kos kitu we atuh pan pamajikan jadi deung nyajori da teu nurut pan eta urang asa ngeukepan monyet atuh kos kitu mah Masya Allah buka beneran jasa boga pamajikan Nailah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud tohonan laksanakeun berbagai perjanjian di antara perjanjian urang jeung Gusti Allah oge di antara perjanjian urang papada urang mun janji jeung babaturan sing hade engke
dibayar insyaallah Senin ka dieu nya atau kula nu ka ditu mohon Senin teh hampuranya engke Rebo ditagih deui Senin ditagih deui Rebo jadilah bonen aya di Bojonggang bonen. Aduh Masya Allah ya janji pahara terutama bayar hutang kadanan ku dileuwihan mah kadanan ku memeh waktuna dibayar atau tepat-tepat janji lamun teu bisa mayar teh mah hada bihada heulanan hampura lain teu rek bayar tapi bebeneran can aya hampura saayana heula urang boga hutang 1 juta bogana 200 ieu 200 heula teh eta geus senang bae teh nu ngahutangkeun teh senang iya mah geus bebeja mun aya si anu bejangan kakak eueuh nya kitu nya emang kuna depan teu bisa mayar ieu kakak ieu kanan atuh eta bae ieu geulangku ieu bayar ulah geus teu kudu dibayar tah mah geus urang menghindar bae teh aya nu kos kitu datang ka hanek anu ngahutangkeun teh awalna nulungan ieu keur carita hutang janji urang jeung papada urang tentang dagang, tentang hutang, tentang naon bae masalah naon bae. Terutama ieu perdagangan, perjanjianna masyaallah. Ya, urang kerjasamanya, ayo tah aing 10 juta, 10 juta, ayo urang ngadangkeun, urang terbuka bae. Kabelah dituna, ngan sabulan terbuka. Kabelah itu makin acak-acakan leng malah anu dibawa kabur segala rupa. Nah ieu sing hade di dunia mah nyana ngeuneunahan mawa duit batur mungkin usaha jadi maju kabeuli ieu kabeuli itu tapi can anggeus urusanana ketika tek kiamat di sidang dikumpulkeun saurang-saurang. Masya Allah ketika urang nyalah gunakeun duit batur janji-janji jeung sajabana dianggeuskeun di hareupan ku triliunan manusia teu kumaha penyelesaianana hanya neraka.